Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah ya khaliqal bashari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajmain. Syai'ulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Rasulillah ajmain awliya minasyaitonir rajim. Khususan sultan awliya wa sa'adat bil alamin. Sadi Syamsuddin Abdul Qadir Jailani qad salah sarah Sidi Muhammad Iwan Tan Sidi Salim Salim Bismillah Sidi Abdullah bin Hasan Balawi wa Sidi Abdullah bin Murji Sidi Syabi Ahmad Gusari Tusi ila jami' syekhina ila makanu ila abaina umatina wa jidadina jidatnya kafatin muslimin muslimat mukminin wa mu'minat jami' man sanalina syulilailahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallu dabni 38. Wa aqallu dabni sareng ari pangsa eutik-eutikna kuburan. Ayeul kubri tegasna kuburan. Hufratun eta logak tak tumu anu nyumputkeun itu hufrah raihatahu kana ambeuna mayit wa tahrusu sareng ngajaga itu hufrah hu ka mayit minas sibai ngajaga tina satogalak. Wa yusannu sareng disunatkeun wa sareng yusannu disunatkeun naon ayyu ammako yen dijerokeun ieu kubur naon an yen yu ammako dijerokeun itu kubur kodroko matin kalawan saukuran satangtung. Kodro kalawan saukuran komatin satangtung. Wa bastotin sareng sababar tangan. Wa sareng bastotin sababar tangan. Wa yusa'a sareng yen dilegakeun itu kubur kobru atau Isa sareng yen dilegakeun itu kobru dapnu ka dapnu ini kubur atau kobrun wa sareng yen jadi waan takdirna kumata wa ayyusa wa sareng yen yusa dilegakeun itu kubur
wa yajibu sareng wajib wa sareng yajib wajib naon taujihu madepkeun mayit naon taujihu madepkeun hu mayit huna ka mayit ila kiblati madepkeun ka kiblat ila madepkeun ka al kiblati kiblat ila kiblati madepkeun ka kiblat. Sok bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban nomor kaopat pikeun jalma nu hirup terhadap mayit nyaeta ngubur bikin kuburan buat mayit sebagai tempat tinggal terakhir saha mayitnya imah nu pangakhirna teh nyaeta kuburan ukuran 1 meter badannya engka 2 meter paling panjang jelemanya orang paling ge 1,5 meter 1 meter ke 1,5 meter 2 meter lah maksimalnya. Jadi rumah terakhir pikeun kita semua yaitu kalau selamat dari cangkraman harimau atau dari caplokan buaya atau dari itu selamat dari santapan hiunya, maka rumah kita terakhir adalah di bawah tanah dengan ukuran 2 meter ke 1 meter. Itu sagede-gede na imah nu ayeuna nu dibikin ku sa kurang di tempatan aya kamar mandian aya WC-an kamar mandi teh WC teh aya aya kamar tidur kamar mandi kamar makan ruang makan ruang tamu ruang belajar ruang gitu nyantai ruang kopdud ngopdud ngopi jeung ududnya ludang ruang dapur itu tepas terus wah lo banyak salega-lega bahkan tercukup kusa lantai 2 lantai 3 lantai imah terakhir mah nyaeta ukuran sakitu teh na jero taneuh acan diangsungkeun jang para bilatung yang para atuh ulah boga imah gede lain ulah silahkan bikin yang segede-gedenya kalau kau punya uang itu boga manya ulang anyuk manya boga duit maka dinya nya masa gede-gede ngansing manfaat ami aya bekeun manfaat jang akhirat pake sing sabagus-bagusna manfaatkeun ieu ruangan ieu jang naon ieu ngaji ieu ruangan ieu jang tempat salat nya ulah sampai ka aya satu tempat khusus jang maksiat misalkan ruangan aya mah ruangan maksiat di ngaranna misalkan ruangan maksiat tertutup rapat gitu sing orang tempat naon tempat mukana pe soranganan kade dibikin kabeh sing manfaat bisi misalkeun urang isukan geus kararawin higna boga imahnya boga imah sok ramekeun imah bacaan Al-Qur'an ngadresku ngapalkeun barudaknya atuh budak sorangan ya dresanya dresan Quran sing haneut ku Al-Qur'an cenah urang mah bisa mapatan budak teh alif batasa eta unggul alif batasa
me aya bekeleun manfaat ka akhirat ieu ulah mekal madarat ka manana ka akhiratna nya ulah mekal pimadarateun ka akhiratna boga boga imah boga baju boga segala rupa ulah mawa pimadarateun jang di mana jang di akhirat tapi kudu mawa piman pate salamatna siksa Allah menang ridona Gusti Allah asup ke surgana Allah Subhanahu wa taala. Dan naudzubillah ya mawa pimadar dipakai naon eta imana biasa pakai tempat naon tempat judi tempat kudu tara sarola cicing dari nyanyi penyumputan nanti emang tempat ulin tempat segala rupa tempat nges panyumputan jamaah-jamaah anu mau ngaji misalkan nyeungnya atau tempat-tempat kumpul dora kawungkul jadi akhiratna bawa ke akhiratna mawa naon mawa siksa sing manfaat silakan geun imah sagede-gede saloba-loba gitu tanya tapi bawa manfaat pikeun akhirat. Sabab terakhir jasad urang bakal diasupkeun ka hiji ruangan hiji tempat anu ukur-ukuranna kitu teh nya bahkan yang di lowong-lowongna ge saeutik teh ku sagedeun awaknya kehalangan ku naon ku rongannya leutik ronganna leutik ku ditutup ku naon Kang ditutup ku padung anak Adam nasa gini padung nih ya tapang seetik-etikna kuburan qalu dapni ari pang seetik-etikna kuburan ya qabri tegasna kuburan tau protun kadar logak nu kumaha taktumu raihatahu anu bisa nyemputkeun ambeuna mayit badarodmiha nya bisa nyemputkeun sanggeus nguruganana eta kuburan ngurugan kunaon kutan heuh nya geus diurugan teh matak bisa nyumputkeun ambeuna mayit aya duhurha karesna kana dohirna eta roihah ketika kan dohir kumaha maksudna make kudu sing bisa nyumputkeun naon tah dohir ambeuna mayit kepatu dial haya bisina kadena bada jadi sababna jadi sabab milaraan kanu hirup ketika kuburanana de teuing nya saminggu 2 minggu nah itu bau-bau teuing itu naon cenah bau-bau teuing ai sing hore teh itu tuh kamai kuburan dia teuing nya ukur 1 ur misalkeun ukur 1 ur ta peneng teuing ta eta kan matak milaraan ka jamaah naon anu hirup bauna nya baunya muringkak nya eungnya si bau-bau teuing cenah ieu mayit si goreng mayit sa Mang Abdul serius bau geus buruk teh nya can panjang yuswana tuh Kang Abdul mudah-mudahan si panjang yuswana nya sing soleh sing beung haring bageuranya Batarusu hiji tak kudu bisa nyumputkeun ambeuna naon mayit ketika dohir kan matak jadi pemilaraan kanu hirup kedua watarusu minasiba jeung bisa ngajaga eta hupro eta kedukan teh tina kedukan satogalak ai minabsya tegasna tina kedukan nasiba kudu sing bisa ngajaga tina kedukan satogalak bisa misalkeun di eta tempat emang sok aya ajag surajagnya anu sok ngedukan kuburan maka berarti atuh kuburanna sing pohara di naon jerona matak sakira-kira ajag teu bisaeun teu sanggupeun naon tah ngeduk kuburan cenah ieu mah da ajagna moal pacul ajagna moal pacul kecuali mun ajagna moal naon mah moal pacul moal lencong anu moal pacul moal lencong moal ajag sembarangan banyak ajagna aya naonan make baju biasa nya
biasa lelumpangan biasa udud bisa osok udud osok ngopi barunya eta ajak nu mau pacul barunya aya bawa lagi di sana kan aya kanya jelema tukang naon tukang ngedukan kuburan dik naon dik ngalakain ka panawungkul jeung naon jeung jualeun teh teu jang jualeun teh sadarna nepi ka sadarna teh mangih naon mangih hiji mayit anu kumaha lapo di kisana bisa utangan we na jadi sadar tukang ngeduk kuburan sadar teh nyaeta mangih mayit duka kumaha tah keur ngebukeun naon di keur ngeduk kuburan deui nya sadar teh keur naon keur ngeduk kuburan patarusu minas siba bisa ngajagaan tina kedukan satogalak anapun bisa ngajagaan tina kedukan kitutna jelema anu mangrupa ajag mah moal pacu moal lencok mah eta mah teu kudunya sabab jelema kan sanaon bermacam akalnya Gede hayang kuat mun hayang tereh pisan beureun mau naon mau doser menyaeunya mau beku tereh pisan sekali nyocok ge beureun langsung kaangkat cokot menyakain kapana tah jelema henteu tapi tina satu galak deui satu galak mah nya moal naon moal pacul ukur saaya-aya naon unggul beureun kuku unggulnya saaya kuku sorangan min nafsiha fatakula laha min nafsiha laha fatakula mayita patan hatika hurmatuhu mungkin ketika lamun bisa ka cakar ku ajag lamun nepi ka kumaha engka angkat nepi ka ludang bisa ka ludang ku sato galak mungkin atuh dihakan mayit nanya ku sato galak bangkena dihakan patan hatika rahmatu maka bakal jadi sabab ruksak kemuliaan mayit karunya kehormatan mayit jadi naon hancur gara-gara dihakan satu galak eta pangseudikna kul sakitunya asal bisa naon nyumputkeun ambe jeung bisa ngajagaan dina satu galak iya tuh misalkeun ukur satengah nepi kana naon misalkeun ukur satengaheun awak ukur 1 meter jarakna jerona ukur naon tah ukur 1 meter ukur sabujaleun misalkan ai sakira-kira bisa katutupan ambeuna mayit silakannya jeung bisa kumaha eta satu galak moal bisa nyakar cukup sakitu ogenan kitu juga teuh ngana ya pasunatanana wa yusanu ayu amako kodroko matin sunat si kuburan teh dijerokeun ayu amako yang dijerokeun itu kuburan kodroko matin wa bastotin satangtung jeung sababar tangan ai bi ayaku mafihi tegasna kodeka nangtung hijama fi na kubur aya basuto ya dahu jeung ngabeberkeun hijama ya dahu kana dengan si jama murtapiatan banyak diluhurkeun nangtung bayina diluhurkeun nangtung ya menangkap mayitnya ada hese oge lamun berat pisannya tah satangtung multapiatan isa babar teh lain sakieu dijerokeun sakitu mujuna nya teu pendek ting teu naon teuing teu jangkung teuing wa yusaheg sunat dinaonkeun diluaskeun dilegakeun yuzadu fi tuli wa urdi tambahan dina panjangna jeung dina rubakna wa muradu atau si biqadima yasau mayit wa man yunazziluhu maksud nang lega teh ngalegakeun kuburan teh nyata kursa ukuran bisa mahi mayit jeung bisa mahi jalma anu kitu rek nundeun mayit dina eta kuburan yu'inahu jeung jama rek nulungan ka eta nu rek nundeun mayit ka eta kuburan sing mayjang anu naon sing mayjang mayit jeung jama anu rek naon rek ngurabkeun nya rek ngurabkeun sing kanya sunatna sakitu tos
wajib naon taujiung madepkeun mayit ila kiblat ta ima wajib si mayit kudu sing nyangharep ka kiblat tanzilan lahu manzilatal musalli tanzilan karena nyecingkeun nempatkeun lahu ka mayit manzilatal musalli dina tempatan jamaah anu salat posisikeun sapertikeun jamaah anu salat yang hareup ka mana ka kiblat iman yang ngigir ka tu iman yang ngigir kan kita nganu sunat ngigir ke mana ka tu asalnya hareup kiblat asalnya hareup kiblat manzilatal musalli pala wajah ligoriha bisa malam eta goyal lamun si mayit disangharepkeun ka salian di kiblat ditangkarakeun kah ka langit teh nya yang hareup ka mana ka langit eta ditangkupkeun atawa yang hareupna ka kawetan eta wajib diludang deui malam nyata goyal salagi can robah naonna mayitna anapun lamun geus aya 2 minggu na ieu mah bos buruk si saata si mayitna eta mah ulah ting dina diludang madarat kan wajib sangharep ka kiblat wa kadala wajalha mustalqiyan walau mutawajjihan biwajhi wa ahmashinya kitu deui wajib diludang lamun si mayitna disangharepkeun ka kiblatna teh bari nangkarak saperti jamaah anu salat sih nya cara jamaah anu salat keur hirup ngan posisi nangkarak yang hareup kiblatna kunaonna biwajhihi walau mutawajjihan sanajan madep ka kiblat biwajhihi kunaonna ku beungeutna wa ahmasai jeung ku dampaleungeun duana sanajan cukup dina keur salat jamaah anu hirup nu nangkarak wajib yang hadap kiblatna teh kan cukup kunaon ku rarai jeung ku dampa suku duana ayeuna misalkeun si mayit sarua aya ditangkarakeun berarti biasana malang ka mana ka kidul jadi malang kawetan ngulon wetannya ditangkarakeun sirahna diangkat mosan supaya yang hareup ka kiblat eta teu kaji kudu nyieun di kuburan kudu diludang di nyieun di kuburan nyakit di selagi can naon can buruk apa lamun geus buruk mah nyakeun diantepkeun bae masuk ya pada dikat ya wanudiba jeung disunatkeun naon ayusnada yen disandarkeun naon wajuhu raraina mayit ila jidaril qabri kana dinding ka pakuburan si rarai sing antel kana sing ngesun eta nya sing nyarande kana naon tah kana gigir kuburan berarti kudusna antel tah si beungeut kana nyium tanuh nya antel rarai kana kana tanuh wadaru jeung sunat disandarkeun naon daru tongongna si mayit bila benatin kana bata wana yang saupamana bata sok diganyalkeun naon geuning anggarana nu buluh teh nu bulud anggarana anu dibulud-bulud geuning nyanyieun balulud carabal naon anggarana anu kitu taneuh anggarana cok nyanyi tanah sok urang ngeun eta na cik naon nu bulud nu geus eta lah si semang naon gegelu mah sih minta apa lain mah belu gegelu nya ditahan ku naon eta si tonggongna wanawiha hatala yang kubasa hingga tenang kuban ayastalki atau tenang karak supaya maksud si gigir awak harupna dan awak harup badan sing adek kana dinding kuburan ami tenangkubnya ami naon tenangkubnya jadi tukang lagi ku ditahan halusna ini ami teu naon ami teu nangkara tinjung kedang ditahan teu sing yang hareup iblan wayur pasang diangkat non rasul sirahna itu si mayit
bila benatin diangkat diganjal make bata dipeg sok nyin non karana teh bebantalannya kan lebas sirah teh sok diangkat tanhina meusanya isi supaya non supaya teu dingklek mun nya lamun teu make babantalan benerna di kumaha kitu tamunya di dengdek nya jadi sing naon tah sing sakira-kira ganjal naon tah ganjal sirah kalian teu kan naon kana taneuhnya ta sing sakira-kira sirah mayit teh naon henteu jadi kitu mungkin kuburan nya tapi sing rata tuh diganja ku bantal tina taneuh we ulah di asungan bantal busa tuh nengnya darai anu di glowing ayeuna make naon make sari ayu marta tilaar make kedas beuti make naon deui jang naon cek kaitunya jang parab naon jang parab ate make pelembab pelembabnya segala rupanya mararah teh ajang para bilatung sing goreng gini ajang para bilatung tuh atuh cenah ulah meuli nu kitu lain ulah boga duit makanya silahkan meulinya cenah mah nya aya boga duit makanya meuli karunya anu jualan niatna sing bagusnya niatna sing naon sing alus ke hiji sedekah kana jualan kadua naon di mang coba naon niatna sing bagus naon ngarawat pameresa pamere Gusti Allah bae teh dirawat namun butut rudin korodok segala rupa misalkan tapi aya tujuan naon tujuan sing bagusnya ulah kur tujuan eureun dina naon misalkan eureun dina hayang bodas pisan hayang kumaha misalkan hayang glowing nya dah naon di duanya ya hayang geulis we yang naon di hayang loba anu resepeun we teh salah eta mah aya mah dina raga naon kumaha dah hese nya dina raga ngajaga pamasian ti Gusti Allah naon teh jadi bisakeun ku ketika merenung aduh alhamdulillah geuning make nu kieu jadi beuki naon beuki mulus beuki herang ya tanya tempo sorangan yang harupan kaca sorangan kayaknya Masya Allah ciptaan Gusti abi mini bangga kusna diri sorangan mini bangga ningali boga kegelisahan anu ku Gusti dibikeun kasa ka urang nya kayo teh ingat kasa ingat ka Gusti Allah anu mere naon anu mere gelisnya ingat ka Gusti Allah anu mere kasep ingat ka Gusti Allah anu mere imut sama kalinya silakan bagus ai gur kieu mah misalkeun cicing nu gaya cenah coba dipoto gaya tuh di-upload resep cenah loba anu naon loba anu ngalaik cenah nya teh teh masalah ulah ulahnya di ketika naon ketika boga kanikmatan di Gusti Allah duit loba asna meuli nu kitu silakan ka dinya tapi aya kudu tujuanana sing jadi naon sing jadi alus sing kaditu pun tujuan akhirnya sing kasa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayo para sahabat sekalian silakan yang minat silakan chat gitu tanya. Nah dia bagi yang minat silakan inbox ya, bagi yang minat kepoin dong. barangnya ready sudah ada. Ditungtungan kayak pesan kerohanian. Waduh pesan kerohanian segala. Rawat cantikmu dan ingat sama dat yang memberi
Nah, misalkan, ha? Yang memberimu cantik, yang menjadikanmu cantik itunya. Coba pesan akhirnya tak kudu ayat ah. Ajang para naon, para reseller para penjual gitu. Jadi ngejual naon pe nya, ngejual pakaian, ngejual ayo bagi yang minat silakan, ini kerudungnya bagus nih, kerudung pirani sekarang kerudung ya, ya, menambah cantik dan semoga cantikmu sampai di hati katanya gitu. Usianku naon ku pesan-pesan hu dan pesan khusus ulah ukur sempat naon ko ini bikin glowing, coba tuh lihat dalam jangka 5 bulan entah hidungnya di kuma misalkan sebelum pakai ini begini, sudah pakai ini ya begini. Kudu aya pesan khususan, ami teu naon ting, ami teu naon teh lateng teh isin ting usahanya pesan khususan. Terus nya sing bagus, nyataan sing naon sing bagus. Terakhir sabab akhir urang nyata sakumaha nu ayeuna digaris-garis dialus-alus dimulus-mulus sabun nu pangmahananya anu ratusan ribu meuli sabunna ogeuna balas wayang mulus wayang putih nya kadinya boga deui nu silakan mangpaatkeun tanya sing naon sing mangpaat duit anu dibere ku Gusti Allah. Pemasian ti Gusti Allah manfaatkeun kan ngan kahade tujuanna ulah sebatas duniawi doang. Kudu sing nepi ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cenah hayang payu lamar laga dagang urang mah da nya sok dagang kan nya jang naon kitu ya meh loba duit jang naon jang bakal ibadah ka mana maneh yang ka Gusti Allah gitu. Jadi tujuan lahir sing ka mana sing ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta yang meloba duit, hayang payu, hayang menang duit, hayang jang bakal ibadah tujuan hayang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ajakan batur. Ingetan saha yang lain. Ayo silakan yang minat silakan inbox ya karena barang ini udah ada nih kayaknya. Tuh, dan ingat sholat tepat waktu itu lebih bagus. Usian dong gitunya. Mari berjamaah, mari tingkatkan sholat ibadah. Jaga cantikmu, berikan cantikmu hanya untuk yang halal bagimu doang gitu tanya. Itu pesan-pesan khususnya kalau disampaikannya. Terus ila kiblatika kiblat berikan di wa bayustal qadir rasul bila natina nawi hawa yubdo wajhuhu bi khaddihi ayman maksyufan ilaiha aw ila turab wa yubdo bi khaddihi ayman maksyufan ilaiha wa yubdo jeung diantelkeun naon bi khaddihi pipina mayit al ayman anu belah katuhu maksyufan beuna dibuka nya sunatna ya dinanta dibuka pipina antelkeun kana labnah kana bata atah ye taneuhna taneuh anu dijieun babantalan tina taneuh sing antel pipi kana naon kana taneuh awila turab wa yuhallu rabatu akfanhi udar tali kapanna
sunat eta hukumna ngudar udaran talina nu 5 buan di qabli anhu yukrahu ayyakuna mahu fi syai'un maqudun sabab saestuna kalakuan jeung dikakrahu eta dimakruhkeun an ayyakuna yan ayam mahu eta sartana mayit fihi dina eta kubur non syai'un perkara maqudun anu dicangkrikeun atawa anu talikeun makruh hukumanana ketika di mayit di jero kubur masih kene aya perkara anu nali udar nana beungkeut limana udar kabeh wa kuliha parsun makruh kuliha jeung dimakruhkeun naon parsun amparan cenah yeuh karunya Bapak nya juga bere naon bisa bere kasur lantai di kasur lantaian makruh spring broad katanya oh makhdatun eta make bantal makruh hukumna make bantal naon nya bantal nu sok dipake ayeuna nya ih babantalana kunaon bae ku bata bae atawa ku bata tah atawa ku naon tadi taneuh langsung start awu sundukun eta make peti hukumna naon makruh teh lam yutajile peti anu teu dipikabut butuh adapun lamun petina dipikabutuh butuh kumanya eta taneuna morok plok bae moroh po bae teu bisa kumaha naon ngaran teh dikali saeutik morok plok atawa naon taneuna geser bae nya misalkeun taneuh lempung nya geser bae eta mah kadinya berarti butuh kana ayana peti silakan eta mah teu makruh kumanana bahkan lamun taneuna bagus setelah diurangnya teu kudu make peti la tan kudu wasiatu bisa min hadis salasa ketika si mayit wasiat ka ade cenah bapa lamun geus maot kudu dibantalan atawa kudu diamparan atawa kudu petian wasiatna teu lulusnya henteu eta lulus teh jadi teu kudu dilaksanakeun nah henteu kudu dilaksanakeun kitunya tos ieu terakhir tos bilangkeun kewajiban nu hirup terhadap anu mayitnya eta ngubur mayit tinggal faslun fi zakati wallahu a'lam bissawab fala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu fakam min jahilin arda haliman hina wa khahu yuqasul mar'u bil mar'i idza mal mar'u masyahu kahadwin na'li bin na'li idza man na'lu hadahu walisyai'i minasyai'i maqayisuwa asbahu walil qalbi ala qalbi dalilun hina yaquhu cocok cek barang kabeh 1 2 3 fala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu pakam min jahilin arda liman ina wa khahu yuqasul mar'u bil mar'i idamal mar'u masyahu kahadwin na'li bin na'li idaman na'lu hadahu walisyai'i minasyai'i maqayisu wa asbahu walil qalbi alal qalbi dalilun hina yaquhu sing apa tamang hartian coba hartian coba ayeuna non bikin lomba hartian dinadomkeun lomba ngahartian ieu naon ieu bet nu bieu eta sa salat sayyidsan amirul mukminin sayyidina Ali karramallahu wajhah doan tisok hartian diajar siap ayeuna mah usum naon usum lomba pidato online pidato nya
lomba pidato online. Jadi pidatona teh lain dina panggung di hadiran ku jelema loba nya beda sorangan direkam sorangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicampuran naonna ku background naon teh musik segala rupanya. Tuluy di naon di bisa diedit segala rupanya. Moal aya geumpeur nya. Tuluy kakala dikirimkeun ka naon. Itu aja nama lomba lagi online nya ngaji online sekolah online lomba online nya serba online dahar ge atuh online jauhnya cen hayang dahar daharna di mana ke Amerika cenah urang mah daharna nya dahar ke Amerika atuh mah subuh-subuh dahar ke Amerika ku nempuan wungkul nya hayang kawin cenah jeung urang mana kawinna ya jeung urang Amerika nya nya tu mua bisa kena nya cocok lede fala tasabah jahli wa iyyaka wa iyyahu fakam min jahilin arda aliman hina wa khahu yuqasul ba'maru bil mar'i idamal maru masyahu kadwin na'li bin na'li idaman na'lu hadahu walisyai'i minasyai'i maqayisu wa asbahu walil qalbi alal qalbi dalilun hina wa khahu ngeusin kamai logatna geus bagus geus logatin anjeun ulang ngaricengan ulang nyeun sobatkan ulang nyeun babaturan ka dulur anu bodoh iya ka kuduseun anjeun wa yahu ka ieu akhol jahli sing sieun ka jelema anu bodoh rupaka min jahilin arda haliman hina wa khahu loba pisan jelema anu non bodoh ngaruksak ka jelema anu halim alis nurintih ketika sesobatan jeung manehanana ketika si halim si halim jamaah nurintih jamaah anu alis sesobatan jeung si jahil kabawa hancur kabawa ruksak yukosul bar ubil mar'i dijieun ukuran hiji jalma ku jalma anu ya jen ketika ayang nyaho ieu si jelema teh bagus atawa henteu soleh atawa henteu kumaha ieu teh tempo bae babaturanan idamal mar'u masyahu ketika eta si jelema ngabarengan lumpang ka jelema anu sajen ieu tempo bae anu sok dibarengan ku saha kumanehanana kitu nya manehanana beda sepertikeun ka bin nali neangan sendal ya mana cenah sendal urang tinggal tempo bae naonna merekna bari nya bentukna jeung nomorna tempo bae ida manalu hadau ketika akur meneran kumaha ieu pas ieu merekna akur naonna di atawa nomorna akur atawa naon di modelnya akur maka itulah sendal maneh sendal babaturan maneh kalau nali hayang nyaho ukuran kebagusan atau ketidakbagusan seseorang nyaminya lihat saja babaturannya lihat saja temannya gitu babaturan nyanya wali saya minasai makoy suwasbo pikeun hiji perkara tina perkara anu saja nya teh aya ukuran jeung sasaruaannya ya ukuran jeung sasaruaanna sagala rupa ogena nya aya jihad persamaan aya jihad ukuran kumaha ukuranna kumaha persamaanna begitu juga alal qalbi dalilun hina ya ketika hati bertemu hati maka di sanalah ada dalil ada dalil ya ada petunjuk. Apakah petunjuk yang membuat hati berbunga-bunga ataukah petunjuk yang membuat hati suram
atau ke petunjuk yang membuat hati jadi rumek anu tadina kumaha Mang Abdul tadina resep datang ke pengajian anu tadina resep daek naon daek berjamaah jadi sanggeus panggih jeung si eta wal qabi ala qabi dalilun inayalqahu hati bertemu hati kumaha teh bertemu hatinya tanya melalui fisiknya melalui fisik namanya eta panon biasana panon ketika panon bertemu panon panon bertemu pandangan bertemu pandangan ujug-ujug aya kerenyet jedut tuk noda berdetakna kencangnya we ngadeg di asa kumaha ke aya naon ieu masyaallah gitu kan eta hate bertemu hate anu kitunya hate bertemu hate melalui pandangan melalui fisik pandangan gitu atau melalui suaranya melalui suara ketika ngaranna kata teleponannya kali telepon sakali pertama kali ditelepon ku manehanana anu urang resep ka saha ka manehanana ai sing urang teh kirining teh SMS nelepon ka saha ka urang begitu diangkat teh nya ieu mah sorasana sora manehana teh salah kan itu teh dub eta hati bertemu naon bertemu hati cuma lewat naon suara doang wal qalbi alal qalbi dalilun hina yalqahu coklah hartian lah sing sebagus-bagusna pokokna mah lomba menghartian nadom ke daftarkeun ayek dip siap dulu nadomkeun ku sadaya kitunya wallahu a'lamu bissawab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin rabbin fa'na bima lam tana rabbi fakina faqialana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumin tawassalna tawassul pengawasan tawassul pemurukan Gusti ngaliskian kejembaran keamanan